wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Almayara Alam Susu Herman ti kelas 11 IPA 5 absen kahiji. Di dieu abdi bade ngabacakeun wawangsalan. Wawangsalan nu kahiji nyaeta kawali pikeun ngagoreng, pipi teu bisa disetel nyaeta katel. Nu kadua lemari gede anu tiis, hirup kudu sabar terikhlas nyaeta kulkas. Sakitu wae wangsalan ti abdi. Hapunten bila aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangkeun nami Abi Amelia ti kelas 11 IPA 5. Di dieu abi bade nepikeun wawangsalan. Anu kahiji tempat atau wadah paranti cai minum nyaeta teko. Anu kadua tempat paranti ngisikan bawang atau bumbu sejena nyaeta talenan. Hatur nuhun. Sampurasun nami abdi Arif Zenobia ti kelas 11 IPA 5 absen 3. Salah nu kahiji nyaeta paranti ngereutan olahan sok diinjem ku Mang Eso nyaeta peso. Wawangsalan kedua nyaeta paranti napikeun beas langit mah warnana biru nyaeta nyiru. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Aulia Zahra Kamila absen ka-4 di kelas 11 IPA 5. Abdi bade nepangkeun wawangsalan anu abdi jieun nyalira. Wawangsalan kahiji nyaeta wujudna bulet keur beas, kuring cicingna di juru. Jawabana nyiru. Wawangsalan nu kadua nyaeta dipakena pikeun nyambel. Eta naha meuni awet. Jawabana coet. Mun sakitu wawangsalan ti abdi hatur nuhun.